Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dan juga bagi Anda para penikmat dongeng Sunda yang lagi nonton ngelangkungan TikTok Cakra, oke, kami aturkan selamat menonton dan selamat mendengarkan gebebray. Tapi kakaget buyut kalungkung telila, malah jadi beki kahudang amarahna jeung panasaran waktu ningali sikep jeung ngadenge carita anang bule anu jadi kasar. Maneh teh keukeuh wae hayang modaran aing sia kalungkung jangkar kehed. Hayang diunghah ku aing sia ngabatot we tarik maneh mah anjir. Geus mentong ngabangus wae. Buktikeun ku maneh mun heueuh mah sakedeung li bakal bagug modaran aing anjir. Hasok maju kalungkung si irung bengkung. Kurang ajar sia, rasakan sia. Jurelat sulung kibuyut kalungkung harita majuna rajang. Sedengkeun nang bole anu ditarajang harita teu ingkah di tempatna. Waktu panarajang lawan datang nang bole ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tanaga ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Saukiukiduklas. Balukar tina eta bantrokan. Kekuatan tanaga lapisan harita kibuyut kalungkung ngabangkieung munur sabawa lengkah ka tukang. Silengkeun nang bole sukuna ngan saukur ngageser satengah lengkah ka tukang. Kibuyut kalungkung kancang ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieung. Dalig deug. Laneg. Kibuyut kalungkung ngeureunkeun sukuna terus mancukeun tangtunganana. Sedengkeun kibuyut tarungga anu ngabandungan kana lumangsungna tarung. Harita jadi kaget ningali kana kaya nang bule. Anu sanggeus narobah kaayaan dirina tetela mampu atawa kamampuan ilmu silat jeung kakuatan tanaga lapisan nang bule ge robah jadi leuwih hebat. Kibuyut kalungkung bari merhatikeun nuji lawan harita ngomong dina jero hatena. Haram jadah. Sanggeusna kayan dina sinang bule robah. Tetela kemampuan ilmu silat jeung kakuatan tenaga lapisan lagi robah. Jadi leuwih hebat sinang bule. Aing jadi beki penasaran. Piraku aing kudu eleh jajaten ku budak kamari sore. Wan kaya kieu mah pikeun ngabinasakeun sinang bule, aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Maneh mah kalaka ngahuleung deui kitu patut sia kalungkung si irung bengkung. Kaget maneh teh, kagetnya. Panajang maneh dibendung ku aing kalaka maneh anu ngabangkeun ka tukang anjir. Saukur kitu patut geuningan kemampuan maneh teh. Ngeseblek kawas nu dek modaran aing. Dek diteruskeun moal cadungna kalungkung si irung bengkung. Kuluk belekok.
si lain montong anggap enteng ka dewek lah boleh sia. Awas itu na dewek jago kolot anu weureuh seubeuh. Ku pangalaman make jeung teu mampu pikeun modaran mangkluk kawas si lain senang bule. Tuh aing ngabacot mah meuni hipu ya si irung bengkung. Geus nya capek itu patut deui bae anjir. Nya ari aing mah lain nganggap enteng ka maneh sia kalungkung. Tapi nu diomongkeun ku aing teh memang kitu kanyatanana anjir. Nang bule nyelang ngaret ka lebah tempat cicingna ke bieu tarungga bari tos nyarita. Maneh kudu siap-siap satarungga Engke mun si irung bangkung geus dirubuhkeun ku aing, giliran maneh anu kudu maju tarung ngalawanan aing sia. Geus kitu nang bule terus netep seukeut kaki biut kalungkung bari nyarita. Mun maneh rek neruskeun deui tarung. Hasok gancang cajang aing tong ngajedog wae sia Tong lila-lila tarung jeung aing naon anjir Terus terang aing geus teu sabar. Hayang ngarasaan di podaran ku maneh sia kalungkung si irung bangkung. Oh, pasangan jurus mah kawas anu heueuh tapi ieu mah kalah ngeceblek we kaos nu heueuh. Ki buyut kalungkung anu geus saga diri ngawangun pasangan dina jurus pamungkas ilmu silatna. Nu disebut jurus tumpul kanuragan dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Boga kayakinan bakal mampu ngabinasakeun uji lawan. Kuluk balakbak. Ku dewek bakal dibuktikeun sia. Kahebatan jeung kakuatan panajang dewek anu sabenerna sia bule. Tada sia balakbak. Jurus pamungkas tumpul kanuragan. Jolerat celung kalayang cirim kibuyut kalungkung ngajerat terus ngalayang. Hari tanang bule geus ngimbangan nuju lawan. Ngajerat ngalayang mapag panarajang lawan, dua cirim ting kalayang pada teu napakana lemah. Tarung lumangsung di jumantara. Masing-masing pada ngagunakeun kahebatan ilmu silatna pikeun ngarubuhkeun nuju lawan. Kacepatan gerak panarajang lawan bisa diimbangan saat dibendung kunang bule. Sangeusna ngabendung panarajang lawan harita nang bule ngalakukeun panarajang balesan mang rupa panarajang anu geus teu bisa disingkahan ku anu jilawan. Panarajang leungeun katuhun nang bule ngahantem kana dada lawan. Sat! Hiu kebrodas! Disusul ku jejekan kana beuteung, jejak beuteung sat! Jak ngekes. Wah! Belakbak. Roboh aing belakbak. Buyut kalungkung ngagronahan ka nyeri bari ngajengkang ngoleab ka tukang terus ngoleang turun. Geus bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang, koleang, sirok, kebut. Ki buyut kalungkung rubuh maring lemah. Nang bole ngalayang turun. Kalayang cilik. Nang bole napak kana lemah. Ningali kana eta kajadian kebuyut tarungga kageteun nu lain dikieuna. Manehna meh henteu percaya ningali kebuyut kalungkung anu jadi sobatna bisa dirubuhkeun ku nang bule. Harita kebuyut turangga ngomong dina jol hatena, Edan. Kanyata anu meh bisa dipercaya mieuh.
si Lungkung bisa dirubuhkan ku Sinang Bule anjir. Jurus pamungkas jeung kakuatan talaga lapisan sapenuhna nu digunakeun ku si Lungkung nyata bisa diungkulan ku Sinang Bule. Amoing kemampuan Sinang Bule benar-benar di luar dugaan. Malehna boga kemampuan ilmu silat tinggi anjir. Nang Bule ngaret ka tempatna Ki Buyut Tarungga terus nyarita. Ku aing geus dibuktikeun ka maneh sia Tarungga. Kadeleh ku maneh? Kadeleh ku maneh? Si Kalungkung si Irung Bengkung ku aing geus dirubuhkeun anjir. Sudah bonga si bejaan ku aing keukeuh wae. Jadi giliran maneh ayeuna mah ieu anu kudu maju tarung ngalawanan aing sas Tarungga tong empot-empotan anjir. Ku aing geus ka judi sia hate mah geus empot-empotan anjir. Malah geus sarua hayang modan aingnya, modan aing. Gancang sia maju Tarungga anjir. Jurelat cidung celagedeg. Ki Buyut Tarungga ngacuelat terus mancuh di datang tunganana. Bari lentep seukeut ka Nang Bule terus nyalita. Caritaan si Laing memang bener. Dewek boga karep hayang ngabinasakeun si Laing Nang Bule. Saterusna si Laing kudu nyaho deuleu sia. Kemampuan ilmu silat dewek leuwih punjul tibatan si Lungkung anu geus dirubuhkeun ku si Laing deuleu. Jadi si Laing montong kaduhung sia. Mun dina panganggesan ieu tarung si Laing nu bakal rubuh eueuh nyawaan Sanang Bule. Geus halus deui wae ieu si wawelak ieu. Maneh mah geus kawasi Kalungkung deui wae anjir teh. Montong ngahalakeun babaung ceuk aing oge sia Tarungga. Mun heueuh mah sia kemampuan maneh leuwih hebat ti si Irung Bengkung. Gancang buktikeun sia ulah babaung wae anjir. Bisa dijejak bobokong teh ku aing anjir. Ki Buyut Tarungga ngawangun pasangan sagad diri pikeun maju narajang. Ku dewek bakal dibuktikeun Nang Bule. Kada sia kurang ajar. Jurelat cilung Ki Buyut Tarungga maju narajang. Tata gerak ilmu silatna dina ngalakukeun panarajangna leuwih garang tibatan panarajana Ki Buyut Tarungkung. Tapi Nang Bule teu kapalingan gerak dina kayaan teu ingkah ti tempatna. Harita panarajang lawan dipendung ku sapasang leungeunna ngajadikeun bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing geus teu bisa diponah deui. Kedukkeus. Balukara tina bantrokan harita Ki Buyut Tarungga mundur tuleng ka tukang. Sedengkeun Nang Bule sukuna ngageser setengah lengkah ka tukang. Ki Buyut Tarungga gancang mancuhkeun tang tunganana. Dengkeun Nang Bule anu geus leuwih ti heula mancuhkeun tang tungan. Harita terus nyarita ka Ki Buyut Tarungga. Maneh mah euy. Ongkoh jadi kolot anu geus weureu ku pangalaman di dunia kajawaraan. Tapi masih kene hayang rebut ilmu anu boga batur anjir. Kawas lain kolot wae ieu mah bebengok teh. Hayang ngangkat murid ka aing rek nurunkeun ilmu. Tapi kemampuan aya di sana pun aing geuningan tuh balik sia kabuktian si Kalungkung ge apanan bisa dirubuhkeun ku aing sia Turangga. Cikeneh we kalakah maneh geuningan anu ngadalegdeg mundur ka tukang anjir.
Ki Buyut Tarungga beuki bedah amarahna ningali sikep jeung ngadenge caritaan Tinang Bule. Harita langsung ngawangun di pasangan bari nyarita. Acan naon-naon sia Nang Bule ulang ajar. Jangkar kehead. Tadi mah karek pembukaan wungkul deleuset teh sandinyakeun ku aing oge. Kalau aku mau oge si lain anu bakal rubuh-rubuh nyawaan sia. Oh, sumuhun ari kitu mah mangga atuh. Hasok buktikeun cek aing teh ngomong wae anjing ah. Naon kacapek-capek anjir ah da ujung-ujungna mah maneh eleh kumaha ge eleh. Kan haok we poporongos anu cigan heueuh anjir. Urang ajar sia. Da capek ka mana karep aing mah bukti kalawah nyata. Mana buktina? Rasakeun Nang Bule. Jurelat culung Ki Buyut Tarungga maju dina rajang. Harita Ki Buyut Tarungga leuwih ngaroncatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panalajangna. Ngajadikeun panalajangna jadi leuwih garang tibatan tadi. Tapi Nang Bule tetep mampu ngimbangan kacepatan gerak jeung kakuatan panarajang nu jadi lawan. Harita Nang Bule ngabendung di panalajang lawan. Sohyuk bukas. Gese waktu sababaraha detik sanggeusna di bendung panalajang lawan, harita Nang Bule ngalakukeun panalajang balesan. Gerak panalajangna mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. 2 kali panalajang Nang Bule geus teu sempat disingkahan ngahantem kana anggota badan lawan. Bus serusup. Hiuk ceblot, hiuk deh. Wadaw, benang aing anjir. Ki Buyut Tarungga ngagerok kaget bari nahan ka nyeri saterusna ngabangkieung mundur sabalengka ka tukang. Gancang Ki Buyut Tarungga ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung dalik deug raneg. Ki Buyut Tarungga ngeureunkeun sukuna terus mancuhkeun di tangtunganana bari ngatureng hapa napasna. Ki Buyut Tarungga ngupat tina jero hatena, haram jadah. Aduh, wawalak si Nang Bule bisa ngasubkeun panarajang 2 kali. Aduh, aing karasa enggak boga ya. Jeung hareupan si Nang Bule. Ilmu silat tingkat tinggi nu digunakeun ku si Nang Bule. Aduh. Gerakan aing eleh cepet ku si Nang Bule. Aduh. Segala mah aing teu bisa saukur ngandalkeun jurus wungkul ieu mah ye. Ningali nuju lawan harita Nang Bule jadi mah panas deui ka nuju lawanna. Maneh mah bacot wungkul sia Tarungga. Balik sekawasain kolot wae. Karepe hayang modalan aing. Tapi kalau ka maneh geuningan anu kabeunangan ku panajang aing jeung babalongkengan anjir. Taraos jeung ngelebok naon sia teh heueuh utas teh nimbau jurid sia. Oh dasar jago kolot anu bolokotono sia. Saukur gablog pangabegu kabah kitu patut hayang modalan aing sa Tarungga. Lain insaf sangkol geus kolot teh sia teh. Nanti era ku anak incu sia bolokotono. Ki Tarungga harita langsung nangtukeun sikapna dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun senjata andalanana. Ki Buyut Tarungga ngaluarkeun senjatana tina jero balik bajuna. Mangrupa keris wasi kuning anu panjangna sajengkal semu anu ngempur ku cahaya koneng. Leungeun katuhu Ki Buyut Tarungga nyekelan keris wasi kuning.
mangrupa senjata andalanana. Bari musirkeun panentepna kanang bule tos nyarita. Mampus lo. Deleh ku silaing nang bule. Ieu senjata keris wesi kuning anu bakal digunakeun ku dewek. Lain keris samarangan deuleu sia. Tapi keris wesi kuning dewek kandung kakuatan tuah kasak den deuleu sia. Artina kemampuan ieu keris wesi kuning moal mampu diimbangan ku silaing sadang bule. Geus loba deuleu lawan nu jadi korban ku kaampuhan keris wesi kuning dewek deuleu. Sakedeung di silaing anu bakal jadi korbanna sadang bule. Alah seuli ciga Pinocchio sakoplok ah. Bisa jadi cek maneh mah eta senjata keris teh memang mampu sabab bisa benang karena sasaran bener tuh. Tapi pikir ku maneh anjir mun eta senjata keris wesi kuning maneh teu bisa kena karena anggota balen aing rek bisa disebut ampuh kumaha turangga. Pikir atuh setenda geus kolot kolot bolokotono. Nya capekna make otak we make bujur atuh anjir. Ki Buyut Tarungga geus coba dicarita. Harita muterkeun keris wesi kuning dina luhur sirahna. Geus kitu terus ngantalkeun tungtung keris kana tarangna bari peureum. Ki Buyut Tarungga musirkeun kakuatan batina bari ngarapal mantrana. Geus kitu saterusna Ki Buyut Tarungga ngagerakeun keris wesi kuningna ka kigireun belah kenca jeung kaluhureun tangtungan badana. Kajadian aneh harita lumangsung. Harita digigireun belah kenca jeung katuhun Ki Buyut Tarungga. Jadi aya dua cirim anu pangawakana cangkung gede sarta buligir ngan saukur make koteka. Sirahna boncenang herang eueuh bukan jeung sihungan. Sorot paluna moncorong mencorong kalabah nang bule. Ki Buyut Tarungga terus nyarita ka eta dua ciri mangrupa makhluk anu datang ti alam gaib. Andika geus datang hadir Birawa Kembar. Kula rek minta bantuan ka Andika duaan euy. Itu budak lalaki nu ngaranna Sidang Bule. Eta musuh kula. Binasak wali kaduaan euy. Dong dilelakeun. Binasakeun euy eta Sidang Bule teh. Birawa Kembar. Ku diri kula bakal disaksian ketak jeung tindakan Andika duaan. Ki Buyut Tarungga nyarita ka eta dua makhluk anu datang ti alam gaib teh nu disebut Birawa Kembar. Salah seorang di antarana bari mencrong kanang bole terus nyarita. Yang bule ujaga laki sakeubeul jeung bajule gaula duaan Birawa Kembar. Dia waktu ayeuna bakal ngalahin nyawanya nih. Gaula datang di alam gaib. Bikeun kenyaleh hayal di alam nyata nang bule. Nang bule bisa ngarti kana eta kaayaan. Ki Buyut Tarungga anu dilawan ngagunakeun ilmu anu ngandung kakuatan gaib. Nang bule teu sieunun sigana mah. Mun dirina rek ditarajang ku Birawa Kembar, dua makhluk anu datang ti alam gaib. Harita nang bule kalakanyeng sirikeun bari ngabagikeun panentepna ka Birawa Kembar terus nyarita. Geus datang nu kieu patut naon nya da aing mah teu sieun teu keueung aing mah.
Aing mah muasieun ku maraneh duaan sia bilawa kembar. Maraneh duaan eueuh hargana keur aing mah anjir. Makhluk gaibna naon sia? Si goreng dodonges. Daek ditutah-titah ku si Tarungga. Maraneh mah teu beda ti jongos. Daek dijieun kekesen ku si Tarungga birawa kembar. Dasar makhluk gaib blagug sia maneh mah birawa kembar. Ki Buyut Tarungga mere parentah deui ka birawa kembar. Teu kudu loba de carita birawa kembar. Binasakeun silang bule tong lila-lila oi. Binasakeun enak hendak sesurang ajar ta. Birawa kembar harita tinggal rajang majuna rajang kanang bule, tapi dina jarak salengkah deui kitang tungan badana. Nang bule ngadadak harita si birawa kembar teh harandeg lengkahna. Panarajangna jadi teraju. Birawa kembar kalahkah ngabalikeun badana ka tukang. Duarana pada mencrong ka Ki Buyut Turangga. Saterusna pilih genti birawa kembar nyarita ditujukeun ka Ki Buyut Tarungga. Ngawela moal mampu ngabinasakeun silang bule. Sakumaha parentah si Andika Ki Buyut Tarungga. Sabab teteh geuningan silang bule teh dilina dilapis ku kekuatan tuah kaksakten mustika tirta jalagawarna. Kaulah henteu sanggup, kaulah teu sanggup. Wala-walanya bener, kaulah henteu sanggup. Kekuatan musika Talaga Warna lebih hebat di kekuatan kaulah duaan Ki Buyut Tarungga. Hamperunya, hamperu. Birawa kembar dua makhluk di alam gaib teh harita terus ngiles leungit. Ki Buyut Tarungga kerung bari ngahulang kageteun deui we ningali birawa kembar. Dua makhluk di alam gaib disanggupeun pikeun ngabinasakeun ang bule. Tapi Ki Buyut Tarungga masih kene panasaran sigana mah. Harita ngagerakeun leungeun katuhuna anu nyekelan keris wesi kuning. Kajadian saterusna matak aneh sabab keris wesi kuning teh jadi bisa gerak sorangan anu saterusna keris wesi kuning dina waktuna ngablesat muru kana tangtungan badanang bule teh harita jadi ayat celuk keris wesi kuning. Tapi nang bule ningali kana eta kaayaan harita teu ngarasa kaget. Malah nang bule geus bisa mastikeun keris wesi kuning anu aslina sabab nu dua deui mah ngan saukur pangaruh kekuatan gaib pikeun nyamarkeun panenjolawan. Syut blesat tilu keris wesi kuning anu ting blesat teh beuki deukeut jarakna kalebah tangtungan badanna bule. Kajadian saterusna harita nang bule ngeprak gagang keris wesi kuning anu asli ngajarikeun eta keris jadi muter. Sedengkeun keris wesi kuning anu dua deui mah harita ngiles leungit. Keris wesi kuning asli anu muter teh saterusna ngablesat mulu kalebah tangtungan badanna Ki Buyut Tarungga. Syut besar syuk sakap gagang keris wesi kuning rikat ditewa ku leungeun katuna Ki Buyut Tarungga. Sedengkeun nang bule mancul dina tangtunganana bari terus nyarita ka Ki Buyut Tarungga. Talung make jeung ngagunakeun kekuatan ilmu gaib sagarupa maneh mah anjir. Malukan aing depini rek sieun nya.
balik kawasin kolot we anjir. Maneh bener-bener belaguk jeung bodoh satarungga. Bodoh katotoloyo sia. Tarung ngagunakeun kakuatan ilmu anu kitu patut anjir. Maneh sarajeng teu boga harga diri sia tarungga. Jeung teu ngarasa percaya diri we teh ongko jago kolot anu linuhung ku ilmu. Jemarku pangabisan naon anjir gitu patut. Apanan ka Bandungan tadi ku maneh ge. Moal aya hartina ngagunakeun kakuatan ilmu gaib ka aing mah sarungga sia. Gaib-gaib tai penuh sia. Ibu Tarungga caca nyarita masih kena ngerasa kaget siga nama sabab geus 2 kali ngagunakeun kekuatan ilmu gaibna tapi tetap bisa diungkulan kunang bule. Sedangkan kibuyut kalungkung anu diuk ngajemprak bari ngabandungan kana lumangsungna tarung. Harita meh henteu percaya ningali kana kemampuan ajen pangartina nang bule. Harita kibuyut kalungkung ngomong dina jero hatena. Nyaan sinang bule boga kekuatan ilmu nu hebat. Waduh. 2 kali si Tarungga ngagunakeun kekuatan ilmu gaibna. Cetela bisa diungkulan. Ku sidang bule, aduh. Kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ieu mah ieu. Aing jeung si Tarungga di dunia kajawaraan asa ngarasa panghebatna. Tapi ngalawanan sinang boleh jadi eueuhna naonan kemampuan diri teh. Digunakeun ke tarung ngalawanan sinang boleh mah. Aduh. Mudah-mudahan si Tarungga mampu ngabinasakeun sinang boleh. Sedangkan kita Tarungga beuki bedah amarahna ningali sikep jeung ngadenge carita nang bule. Amarah dibarengan ku rasa kapanasaran. Hasok rek kumaha deui ayeuna ketak maneh teh Tarungga. Aing sabisi kabulut capre aing mah dihoream ka aing teh sumanget anjing ngalawan nu kieu patut mah. Eueuh pisan perlawanan anjir. Rek tulis angkat tangan atawa masih kene panasaran nuliskeun calung teh Tarungga. Kudu era kubah wahyu anjir sia. Mana rek kagunakeun kekuatan ilmu naon oge diradenan ku aing mah anjir. Sapenghekna kalungjeng aing mah Tarungga sia. Kibuyut Tarungga harita langsung mutuskeun pikeun ngagunakeun kemampuan diri anu sapinuhna. Bari merhatikeun nu jilawan Kibuyut Tarungga ngomong dina jero hatena. Dikeun masikeun satamungkas lumakuna ieu tarung. Aing geus eueuh deui cara kajabati kudu ngagunakeun jurus pamungkas nyata jurus keris manjing kalapati. Sarta dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapiduhna. Aing boga kayakinan ku cara ngagunakeun kakuatan panajang anu saperti kitu mah bakal mampu ngabinasakeun sinang bule. Kibuyut Tarungga harita ngawangun pasangan jurus pamungkasna nu disebut jurus keris manjing kalapati. Keris wesi kuning senjata analana bakal digunakeun langsung dipake narajang kanu jelawan. Bari diwarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Ngarasa yakin dirina bakal mampu ngabinasakeun nu jadi lawan. Harita Kibuyut Tarungga ngumbar caitanana. Ulang anggeuskeun sia Tarungna lang bule. Ulewek bakal dipasikeun saha nu leuwih unggul sia. Jelas lain ayeuna mending kene samat ilung anu ngandung bapa anu ngayuga. Papakeun jampe paeh sia. Sabab geus bisa dipasikeun bangsa anggota badan si lain kabenangan ku keris wesi kuning dewek, maka si lain bakal bisa ngerasakeun kumaha rasana roboh dina kayaan eueuh nyawaan.
Nyasa barosan ngabangus nu kitu patut ieu teh ah. Mane mah dek talung teh. Loba wae babaung anjir ah. Tapi eueuh buktina geuningan. Cek aing gancang buktikeun mun heueuh mah begug mudahan aing satalungga. Aing teh loba pangabutuh ieu teh. Lain yang hareupan sia wungkul sia teh ah. Hasok gancang tarajang aing sia tarungga aing mampu mah sa begug mudahan aing. Ulang ajar anak setan si lain modal sia. Haya. Jorelat cilung alayang jirim kibuyu tarungga ngajorelat terus ngalayang. Nang boleh ngimbangan nuju lawan harita jirim nang ngajorelat mapag panarajang lawan. Dua jirim pada tenapakan lemah. Tarung jadi lumangsung di jumantara. Masing-masing pada ngagunakeun kahebatan ilmu silatna. Dina lumangsungna eta tarung tetela ilmu pangenten badanang bule leuwih punjul tibatan nu jai lawan. Ngajadikeun kacepatan gerak lang bule mampu nyingkahan tusukan keris wesi kuning anu ngarah kana dada belah kencana. Kajadian saterusna kacepatan gerak panajang balasan tinang bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Kibuyu tarungga geus bisa ngimbangan kana kacepatan panarajang balasan nuju lawan. Shoot! Tusukan keris kana dada kencanang bule. Gilek plos! Panarajang balasanang bule mubus nyusup ngahantem careham lawan. Push! Susup sakyuk dibroges! Saterusna leungeun kencanang bule ngatig pigelang leungeun katulawan ngajarikeun sapada harita